Posisi keur di kebon heula tuh. Keur ngalaawi ngeunaheun kieu. Betaheun pisan. Sok sing sarumanget lah ngonten mah dina naon we. Nu penting mah menang duit, dolarna sing nararempel. Tapi da ieu mah asa hararese euy dolar teh. Nararempelna teh rudet aing duka kumaha. Keune lah nu penting mah erek nempel teu nempel terus we urang mah ngonten. Tah. Keur ngalaawi di kebon heula. Ejang nyeun saung tingkat betaheun tuh. Wah. Tinggal itu nu ngalalaawi nya betaheun kieu. Sejuk. Sok sing sarumangat. Anu ngararonten, komo ngararonten ngarareunah. Ieu mah ngonten ge di kebon tuh. Kieu tuh. Tapi kan lumayan. Sugan we kitu urang teh aya milikna. Tah ieu kebon kai. Sanajan laleutik keneh ge keun. Sugan cepet kajual engke. Tuh. Keur nu mararantuan nyeun ieu jang nyeun saung. Kayak urang di sepil saungna. Soalna lamun teu di sepil mah bisi pajarkeun bohong. Tak tingali adem, udara seger. Ari di lemur mah kieu ngeunaheun pisan udarana. Pokona mah sing sararukses, sing sararehat garar demilik pokona mah nya. Tetap semangat teh urang. Wadidaw.